Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Sahajal materang kana dirina sorangan, maka temen terang manehna ka pangeranana, tegesna ka Gusti Allah. Maksudna urang mah makhluk, urang mah teu boga naon-naon, urang mah teu bisa naon-naon. Nu aya di urang sebagai makhluk eta kabeh titipan ti Gusti Allah. Rupana urang halus, cantikna, gantengna, beunghar jeung sajabana kabeh kagungan Allah. Urang mah teu gaduh naon-naon. Allah nu maha sagala-galana, nu beunghar maha beunghar Allah jeung sadayana. Jang urang teu aya pikeun urang ujub, pikeun urang takabur da sementara titipan ku Gusti Allah. Cekap sakeu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.